sang anu baris nyantang ngajungjung madunungan senipa wajib didama-dama dipi memet palit dipi memet da dipupusti pamisanis nu gaduh minangka tumal pangwaris cepda dibas jalanan jalanan kasaluyungan abah kemang sapa pait sama manis sing langgeng dugi kajagan karehaneun anak-anak siwi dalanan kasaluyungan sapapait aki umbaran sama manis laduh sing langgeng dugi kajaga dunungan karehaneun anak siwi Mendra winulan sastra tinuara panjiang engawus negih kanda Purwantara Purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun kraton
karaton ingkang diango jejer sinarita boten wenten malih kejiabi ti salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Purbakancana Nagara Berat Beunghar ingkang dados Nalendra dudu telu dudu loro anging sawiji-wijina hinggih mangnusa pengawak denawa kekasihipun Bibisik Prabu Purbasakti ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentapin lalipiting sososari nenggana waretna lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk murubmu biara kadia kunang-kunang remagan klian patih Purbadenta lan suwiji senopati kalapidek sasami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watakwantos sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan pengawakan jangkung gede simardada bewese merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar anu dina waktu ieu sang Nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan sadayana sami ngantos kana dawuh Nalendra teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa sang Nalendra sang Nalendra iya saur nira anak panjang sinugi iya senenging sabda tanana panjang senengih sabda wala bakti dening asih ya dening
Sritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sritinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Garba kapus pitengudian nangiang pajeraking sarwa rukma ya sarwa rukma renggeng manik narawata di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana Sang Nalendra bibisik Purba Sakti Remagantian Pati Purbadenta lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watekwanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun anu payus dipiagul kalayan dipireus lan senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunyu panjenengan ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaan naon Sri Paduka heula anak tenang we Paduka abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semrah baktos kahunyu panjenengan heg ditarima kahunyu Kakang Pati nuhun ki adi nuhun ditampi bae kalihna ti eta aya pikersaan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malam tansah diajeng-ajeng Gusti tak ieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh ieu Purwa dihaturadan linggih leres saperkara mah hayang panggih hayang ngobrol kieu ngarariung tau da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine anu demo geus rada areureun rada tiis karasana tiis seuli herang panon leres Paduka kadua nati eta ngahaturkeun nuhun ki adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir tau
leres Gusti sajaba natieta kaula tedek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki adi ka senopati ka sajumlah aparatur nagara oge ka sajumlah masyarakat nagara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeunkeun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea tibala kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka malihan ai masyarakat didinya mahkulan Gusti belah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna cantina air bersih nya kalaresan kapan lurahna teh anyar deme 2 minggu ieu teh nya juragan anik nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD ayeuna teh kengeng bantosan anu parantos katinggal diwangun kulan Gusti heeh atuh dina pendidikan ayeuna sakedap depan bade nyebar ngeunaan puad di mana puad eta sesepuh ti nya ti Siburia is eta mah kiai atuh Siburia Ciwidey hari puad teh nyaeta pendidikan anak PAUD sanes puad pendidikan anak-anak usia dini kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge pigurueunna nama ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan da puguhnya kitu kapan ieu nagara urang teh mereyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas syukur kitu kulan Gusti sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu harenghengna kulan Gusti pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureuyeun we keune anu parantos ruksak mah nya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktu eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan kitu kulan Gusti ya kahiji micinta kana lemah cai sorangan kaduana micinta kana budayana sorangan alus margi katinggal ayeuna teh barudak teh da kaulinan diburuan teh parantos ampir laleungitan mode gondang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti iya eta we anu apa teh si Pombob iya sareng Doraemon kitu kulan Gusti sok ronjatkeun sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa menang kabungah teh kiadi leureuh kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da manusia malah loba lalaki nu katari kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama loba jajaka nu kaedanan marukana ungapoe teh cing salah lember pahade-hade kendaraan ditabeuh we telakson teh marukana tutot
maksud nama meureun ngahlaran gitu nganda si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh melang kumaha heuh sieun teu bogoh ka lalaki paur sieun jadi nona igun aing mah Ana moal Gusti piraku anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana kitu lain pi duit aing mah naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh kitu budak ngan hiji-hijina ai jodoh mah panginten Gusti kumaha ceuk bogoh murang kali we oh nyeta loba teh nu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran kus boga salaki teh nya kantenan tak kitu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang heuh nu bogoheun timalat dek disaemarakeun keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jagona teh kira-kirana sanggup paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun karesep teh lalajo gelut teh aing ge dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola nya Persib ge pan eleh lumayan Gusti 3 hiji leuheung lamun saeutik elehna teh da 3 geuning jeung mana sareng Persija nya oda biasa ai main mah eleh jeung meunang heuh laras kulan Gusti ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna deui nya kitu kagila-gila keding kulan Gusti nya bari pamain teh meuli teh iya padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina iya wah resep panginten Gusti iya bisa maneh nyepak bola kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh iya ku bola sanes kaduruk ana karep wae sia itu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun boyo nya gitu tak kitu Ki Adi pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah nya gitu Pak pangaosan 15 peuting papai ku aing kiai TKB dodok penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nu nyunatan ya da ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing si Nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan gitu kulan Gusti saya pisan teh ide teh nya nah alus kumaha
mau mayar panayagan singa Depok nah da panayaganan dihakan ku singa timalan lir pendra barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti memang dia putri teh parantos kasohor kamana-mana kagelisanana Mustika Dewi Atanapi Purbaningrum begituna ieu utusan ti nagara astina Rasidorna miwah sadayana para Kurawa ngalut ngengkring ngabana alut ngemat-ngemat jatang pinang wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakomara katari kata jika pati-pati kapentang asmara gama ku ieu sang putri surak hambal-hambalan surak hanadayo ana dirada meta ana jaran medal saking krongkeng pranyataan apa oh anak dayo geuning Gusti aya tamu paduka tamu di mana katinggal nama ti negara Astina geuning aya kasepuhan Rasidrona yap sadiakeun di pagelaran tilu pikeun tamu-tamu nuliana geuning naon itu teh nu disareret wow kareta Gusti nah mawa jampana dulu itu nahonya pesta eta teh kitu oh mangga linggih wayahna tampi tamu belah ditu sae Romeo sampurasun angin rampes paman datan niratang ngademane wapakulingan rana Dedaya kingkang sampun prapta aduh anger semah pangabaktos itipun mang nampi nuhun haturan rawuh kasuhan mangga linggih ngenakeun ieu pun anak tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna lu bagja aturan rawuh sepuh nampi nger nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae anger citraksa itu maraksa parto marmo wirupaksa daruk citra sobat itu nggih mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan Mas Picis kemarin cing inten Jumanten mangga bingah amarwata suta bingah amar wata suta bingah kagiri-giri ningali dedayo
bingah amarwata suta bingah kagir ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang sampun prapta Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan Padepokan Jajar Sokalima ngandika nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh haturan kasepuhan nuhun anger nampi kana pembage ieu tuang putra talaras ieu teh pun anak anger mungan saese asa ese saesena ngan hiji-hijina anak teh namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun ban aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh anu nuhun nger gararagahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna di poe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumaneh nya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuyeuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana nya ku gawena tak itu turutan matak tuluikeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh nya alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokokna anu dalalaptar teh ayeuna mah ti kalangan tengah kahandapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur nya kaluhur heuh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos Core 2 ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh nuhun kitu ceuk mah oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kerang mang teu kedah ka itu dina internet www nya teh mun ceuk bahasa Inggris model www .com meureun tah eta heukeun bae atuh naas teh nya nuhun sepuh nuhun kitu punten mah ngabeki heureuy eta teh sekolah teh nya sajabana ti mang beki heureuy teh beki udud eta teh
iya numawi oge gitu laras salajengna atuh aya naon sepuh kieu anger tapi punten eta jauh di jugjug anggang di tiang-tiang mangge bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu anteun teu teu sawios sareng punten ieu teh bade rada lami mosan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah ya da ai nyemah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ya mangga mang teh salarasina mah kautus kudu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos kal salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana olo nuhun damang sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku sang Nalendra teh kumaha wireh sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara sanes Raden Komarudin sanes Raden Mandrakomara sanes Mandra lanceukna Omas sanes iya atuh eta mah Kasep tayu malangkung leres nya Kasep ngalangkungan Asep Syahroni nya 11 12 yang lurah anik mah Kasepna eta budak nya rada sipit leres nah ari eta putra sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra nyaeta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningakeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nyaeta kapentang asmaragama ku wanoja lami tilami eta budak teh melak-melakan wireh katarik kataji kapati-patina teh sanes kumulian tapi kutuang putri bukituna manawi eta tuang putri teh acan kagungan bebene putra Nalendra ti Astina bade ngaleuleungkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda pang lamar ku kituna tingali di luar gotongan emas spesies kumarincing inten yumanten nah kinten acan kan gabungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra gitu kaayaanana taku kituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ieu panglamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja gitu menawi itu bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kinten bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge
aya utusan ti dieu ka astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget. Tak itu bari sakantenan urang resekeun pertikahan. Iya, urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ningang dina rezeki teh. Ningang dina waris. Ceuk mah ge. Kumaha kinten-kintena anger? Ieu tuang putri bade dipileuleungkeun. Tih, kaulah. Bagja ai. Kasepuhan kaulah teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaulah. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja berat beunghar bro di juru bro di pantai ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Iya sami jalmi jago sareng urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis ceuk mah oge. Iya. Pada wajah cerituna. Gitu. Jadi ai kange kaula mamangga teh teuing. Mangga bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha ker? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha? Jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nyaeta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula. Kumaha nger? Saemara? Nah, tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu patih, ieu pun adi ieu. Laras? Tah, neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Suata mah Kaula. kumaha? Lah nah atoh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Alus lalaki tetenganana. Ulah leutik burih anak wanita mah. Nying hareupan naon-naon oge kahareup. Temongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu. Lalaki ngaranna. Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara Lerat. eta anu bakal Jadi mantu kaula. oh da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna. Wah, tiasa mangga. Oh tiasa Tiasa. beres mah. Temokeun anak wanita teh ulah lobak ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh mah terus jalan. Malah nu ruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tak eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bade ngawitanana. Ayeuna ge tiasa mangga. Dinya we di alun-alun. Tapi panuhun Kumaha? boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam. Moal ai carana kieu mah. Nah ieu kedah ngangewaragan Teu kedah. Tong disebut raja berat beungarkeun di waragadan kaula.
ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteuh hiji heula we nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunana anu daftar teh rada kurang nya da biasa urang astina mah pagede-gede sungut nya sae mangga tak kitu we rupinanya kira-kira pati sanggup mangga jagakeun sadaya lain jagakeun sadaya lain kudu kitu jadi patih mah tanggung jawab garana hoyong ningal ai putrina teh nu mana ulah waka ditemongkeun eraan si nyai mah iya eraan si nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk nya gitu sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga tak kitu geuning tam timalah urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar ngawakilan ieu temok malah di dieu temongkeun ka wani temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teh awewe teh bogohna ka Aswata mah nya wa teh jado Aswata mah gitu mudah-mudahan ya mah nya atuh cenah lamun maneh teu bogoh kenek waing nya nah amat teu sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu eta ngomong nya nganggap lemah we ka aing teh gede keneh aing teh nafsu teh nya kitu paingan atuh itu muni naon sia teh tadi gini aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup jiga indung maneh mangga atuh anger ayeuna mangga diantos semuanya ayo urang pemirsa diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saemara entong lila tong make jeung panitia sok tugaskeun keamanan ayeuna mah timbalan sakitu menta supaya sok itu menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit balur kuci mane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian bangga paduka diestokeun tenang sok bentuk saurang panitia mah lah bangga ngahaja hiburan mah hese aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea hayang nempo nu gelut kaula yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten nyi anu geulis anak ama ieu amanah
saja. Oh, itu diguguh kumaha lalawora. Iya. Ki Adi, Lan, kadieu. kumaha Gusti? Kayak urang ngadongeng heula sagedeuna. Ini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat pisirek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut Tapi mah gelut teratur, kayak nu matak dongengna heula. Senopati lan patih nagara. Ngandika. Aya naon ieu teh Gusti? Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapal lain Nalendra. Dina harti bakal dipesat urang. Wah, urang nawe sing apal kana adat dunungan. Ulah sagala disempatkeun sakarepna. Nya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena. Oh, pugu we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar. Nembe teh ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi. Iya. Kumaha keresaheun putrina? Asa ditanya putrina mah. Ngani mah karek harap raja we. Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara. Wah. Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urangna we cing ati-ati ulah sombong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna, aya leuwihna sok kena ku apes. Keuneulah. Dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Nya. Nyokot tina hitungan naon? Tina aboge dibantuun. Tina manis pahang dibantuun. Ya. Jadi ayeuna teh para Kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup ku saemara. Sabab ai calon panganten lalaki mah teh dibawa. Ieu teh diwakilkeun. Ya, ai urang Kurawa mah da gerede sungut. Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tosna ge kaituna teh bakal aya waragad ieu teh. Tenang. Waragadna mah itu panglamar ti nagara Astina urang pake waragad. Tah atuh kitu sae sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulan. Iya. Wayahna maneh panisiaan. Hah? Oh, sae mangga. Diajar. Kana mah kayak kedah diajar mangga teh cing da parantos biasa. Baru kana anu sok nyamut di nu hajat-hajatan teh saha da abdi. Nya ngan teu bisa mukodimah. Oh diajar. Sok buru-buru salukan. Tak geuning.
wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan Kidul Kaler jaga saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo wayahna diumumkeun ieu yen diayakeun saemara dina poe ieu mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di negara Astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun mangga. Salira itu salagarana leres nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana Raja Nagara Astina leres saha kahijina ieu da catatanna dibantuan kumaha urutan kahiji kadua katiluna tayeuk mangga diaoskeun deui ke dihaturanna ninggi nanging dina pelaturan saemara teh teh kumaha wae bilih ieu mah bilih nampi oh ieu nu kahiji ieu teh saha Aswatama nu kadua Cinta Asih itu sanes Cinta Asih Citrayuda oh Citrayuda anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede nya mun 10 kalian panon aing atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi geuning opatan heula upami eta anu jagona wungkul areleh kabeh nya wayahna mun mang teh bade wangsul leres sae mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya aduh teu dibawa senjata yuk iya nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tungtutan. Oh, jadi teu aya tungtutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Ulah nepi ka pae we atuh. Hieun meureun. Iya. Sasabat eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan nepi ka ngelepak teu eling kumaha sia Aswata mah tong tuluskeun wae kitu nya rada teu ngeunah hate teh nya malah penting tadi ngimpi ngeujeun aing teh jeung Aswata mana keur nyeri huntu budakna deui punten Aswata mah di nomor 3 keun wah Aswata mah di nomor 3 keun nah geuning ieu mah urutan ka hiji naik pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua ya kitu teh naon atuh mangga kitu we eta mah sok mangga ai putrina tiasa dipamerkeun teu eta mah teu tiasa rupina mangga kawitan bae uliah
mangga dihaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara Saka cek payun. aling teh kakasih teh Baca we di dinya tuh. Citra Soma di dina mah Leres. nuhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sawios ti astina Leres. rayina Prabu Duryodana Ulah lalawora. Adi raja kieu oge. nuhun bade ngawakilan putra Pun anak nyata Mandra Komara putrana pun lanceuk. putra Tuang Raka Leres. saya Tegalara Ega. Pati Ya mudah-mudahan lah. tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri Siap. mangga kapayun